aneh nama berat pocong nate pakai sepatu sih ya. Sip tuh. Aman nih bodas ieu pip. Bisa wae ya anjir ya. Hukum muat lelep. Pukul eta Brad. Kapan dirinya teh mode pesawat Brad? Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cana cek batur jelema edam. Brad, apa teu penting? Kosim di udang pocong anjeun. Anu balik di mana? Deket imah Kosim. Kosim lompat tapi aneh nama Brad pocong nate pakai sepatu sih ya. Caprak anjir Kosim ieu. Di mana sih teh pocong pakai sepatu? Nya ada atlet anjir pakai sepatu nya anjir. Ya pocong mah loncat ban sih teh lain rek lari. Maneh? Pan meureunnan Brad, pan lamun keur loncat sieun kacugak meureun kumaha lamun kacugak sih ya. Meureun kudu ka dokter. Juga pan sih teh pocong mah makhluk halus. Makhluk halus kos. Di mana anjir pocong kacugak? Eueuh kos. Terpercaya didinya mah. Posi mah tar ngabohong sakapeung. Anjing sakapeung. Tara ngabohong dinya mangan sirah rempag. Benar tuh guys. Sieu. Tapi kabayang Bradnya pocong lamun jadi atlet poli anjir. Kabayang loncat nanana pasti selada anjir. Dia nari panurmul kiga anu atlet nasional. Didinya bieu memeh ka dieu ngahakan naon kos maneh. Maneh ngacaprak ieu maneh ieu ampun teuing. Anjir si Kosim ieu pocong mah nya paling banter lain jadi atlet poli lain. Ya, paling ge jadi atlet loncat tinggi sapintrong ning nu make karet ning. Oke dibedakeun ku Kosim kira. Biar naikeun cenah anjing. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya anjir dedemit jarian ya. Tah, deh. Oke, kali deh ya. Sip. Tuh. Aman nih bodas ieu pipi eung alusnya. Atuh mata ge lamun rek popotoan make aplikasi, Bi. Make aplikasi mah nu teu dina beungeutna goreng oge jadi geulis. Anu bodas bisa jadi hideung, nu hideung bisa jadi bodas make aplikasi mah. Bahkan anu irungna pegek oge bisa jadi mancung ya guys ya. Make aplikasi mah zaman canggih ayeuna mah atuh. Gitu atunya anya. Ci atuh pangilikankeun aya teh nya aplikasi anu bisa ngrubah nasib nogara aya tempo. Anger anjing nginculakna bibi aing ya ampun teuing. Bi aplikasi foto bi ya mah bi. Bisa ngarubah anu goreng jadi alus mah tapi nu ngarubah nasib eueuh bi. Anjir. Ya lamun aya aplikasi nu bisa ngarubah nasib di kamari ku aing di-download bi. Geus capek aing balangsak teh. Wae bi aing ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir reungit demam berdarah ya. Brad, menang teu? Teu menang ku saha atuh anjir walungan nu aloh. Maksudnya aya teu laukna. Ya aya atuh pan di walungan mun manu ka finish eueuh anjir. Ieu masuk pertanyaan teh. Lain tadi maneh ribut cenah di pasar anjir terus si saroceng. Ribut naon deui maneh? Biasa tau mah Brad. Biasa kumaha itu. Kapan urang teh empo jongko geuningnya. Tah. Sebaju teh mah lurah euy. Baju 5.000, celana 10.000. Terus apanya urang teh dijualan eta teh. Urang teh kalah guntrang jeung nu boga eta na. Kumaha emang guntrang kunaon? Masalahna naon guntrang? Horeng eta teh. Ieu laundry, Brad. Anjing. Omongan saremo. Jadi teu mikeun eta teh nu dagang teh. Itu Rek dibalik ku maneh teh. aing kalah kawirangan we anjing. Cek aingnya baca heula koplok. Omongan saremo anjing. Kana geus ngotot saya teh barenya ka tukang kios teh. Ya,
ka tukang laundry mah maneh mah mending oge entong meuli baju entong meuli calana. Sese banget ya guys ya. Ayo. Bisa wae ya anjir ya. Hukum muat tilelep. HP maneh ka mana saroceng? Ku aing 2 poe teleponan teu aktif-aktif. Puguh eta Brad. Kapan dirinya teh aya mode pesawat Brad. Ku aceng teh diaktifkeun Brad. Terus aceng naik ke tangga kalapa Brad. Diapungkeun ku aceng teh Brad. Ari sugan rek ngapung. Angger bubuk Brad. Anjing. Parah saroceng ya. Ku aceng padahal masa kalian ditumpakan eta HP teh. Ditumpakan. Terus ngajeleng tina luhur tangkal kalapanya guys ya. Agok kempag ya. Jadi sirah heula engke teh nya nu nutugna teh sat. Kahanap nya sugan we ngapung teh HP mode pesawat. Parah anjing. Hah, bisa wae ieu ya kulub cak-cak ce. Kulub cak-cak anjing. Ini ngeusan di dagang. Enggesan lah A. Ngeusan kunaon? Itu tema ngabejana teu bener tuh da. Harna jadi nyalahkeun. Urang kurang bener kumaha ai bibi. Lamun keur usum hujan, ulah make ejeng jualan es teh manis. Da saha nu rek meulina atuh usum tiris bi. Lain nu eta A. Nu mana? Ieu kan cek anya lamun geus teu laku di dinya pindahkeun gerobagna. Ku ieu teh dieserkeun atuh. Geserkeun ka mana? Hareup. Rempag bibi aing ieu ampun teuing. Pan bibi teh dagang teh anjir dagang es teh manis teh eta teh di sisi jalan bi. Ku bibi dieserkeun ka hareup. Atuh katubruknya Ngabubuk gerobagna oge. parah aing bi aing ieu ampun teuing. Hese aing hujan bi aing ieu. Hah, bisa wae ieu anjir. Nog kasur ieu. Lain Brad. Ningalikeun batur mah hirup heueuh. Mani saribuknya. Ribeuh. Teu ningali hirup kosim meureun sakieu santayeuna nya. Ya terus? Ya bayangkeun ku didinya santayeuna kosim. Isuk-isuk kosimanya ngopi. Tunduh deui sarayan ka lohor. Tas lohor kosim tuluy mancing. Nguseup di walungan balik magrib. Pas magrib tuluy indit ka warung nongkrong gaplehan nepi ka peuting. Geus peuting balik ka imah ngadekeun ceramah. Ceramah saha? Pamajikan. Anjing. Banyak aing rek balai gue ngomong ieu sarosim. Ya, situ pamajikan maneh lain ceramah kehead. Pemajikan maneh ngamuk ngadat eta teh anjir baceo teh lain baceo ceramah situ. Ya, kalakuan jiga kitu teh situ teu alus. Nyaho teu. Usaha atuh usaha situ geus boga pamajikan mah. Pamajikan maneh ceramah teh kulantaran kalakuan si laing goreng nyaho teu. Gampang atuh Brad aya kitu mah nya. Isuk mah kalakuan kosim ditahis we nya ulah digoreng. Jadi moal diceramahan. Nya. Masih ya. Hah bisa wae ieu anjir cucur bantet ya. Parah aing kosim ieu rempag teh anjir. Lain Brad bener babaturan ngeun usah hulueun pisan. Kabeh oge basa-basi lah. Naon sih teh? Saya tengah ngapain? Lain kali dinya Brad. Ieu mah babaturan lain. Baturan nu mana ieu maneh? Bukan orang teh kemarin teh ulinnya ka imahna teh. Heeh. Terus mah teh ngomong, sok we anggap imah sorangan cenah. Nah terus urang teh dijual we TV, kulkas, mesin cuci ininya. Eta kalau ngadat ke urang Brad. Aku cenah anggap imah sorangan ceu urang teh. Cia nu teu nyaho tata krama mah kehead. Parah aja sih ieu. Ya. Anggap imah sorangan teh maksudna maneh ameh teu sungkan di ditu, tapi henteu kudu ngajual TV manehna oge mau. Mesin cuci kulkas dijualan anjing Cilepeung Saremo ieu anjir. Parah anjir.
Ampun ting. Ah, bisa wae ya anjir emer butut ya.